anu namina budaya teh pasti kan benten-benten ya oge dari sisi materi anu ritual misalkan ini anu disebut budaya teh kan ya itu tadi dah caranya rios urang anggoan atau raksukan ge ibaratna eta tetes salah satu budaya gitu. Memawe tadi teh nalika ibarat namanya supaya pas mantak bapak sok nganjurkan kamu kali sok ngarango acuk hideung ngopangsi nang segala macam salah sawiosna eta teh ngajembatani supaya nya namina teh naonnya henteu ieu teh teu kaluar teh tina kodratna orang Sunda gitu kan. Lagi upami sok lah ku urang tiasa di Bandungan nalika urang nganggo misalkan istri weh nalika nganggo anjeunna misalkan legging atau naon anggoannya budaya barat anjeunna mapah wae terus digiplek-giplek ibaratna kan seperti benten nalika sareng nganggo sinjang kabaya benten kan kadang-kadang eta ge hiji faktor anu ceuk paripaos teh mah tiasa ngaroboh sikap urang anu cara berpakaian oge gitu abi menerapkan kamu urang kali oge sejak nyati ayeuna lah istilahna sok minimalna di aya di acara event gitu kan ya ngarango acuk kabaya aya mau paksi gitu seueur anu hoyong nya keseni tentang Bancai di saat ruatan bumi tapi kan pemiruatan bumi teh sok digelarna di Tengah Kebo wae ya jadi kan jangan libur gitu kan sudah dapal ya paling tidak upama dina dinten sanes atau event sanes nya tiasa diieukeun gitu di Bancai teh hoyong nganjeur hoyong menjadikan salah satu tujuan anu biasa nu tadi teh edukasi lah di Bancai minimal seperti itu lengkapna ka Bancai teh semata-mata teu hanya sekedar ukur anggur atau nanggur minimalna oh di Bancai teh aya ieu anu biasa dipertahankeun we ya tadi event festival ieu biasa di hoyong bapak mah nalika nu tadi teh minimalna boga hoyong memperkenalkan ke anak muda anu sebagai jembatan generasi anu papayuna meureunnan supaya nilai-nilai budaya atau nilai-nilai tradisi teh tiasa dikenal dipertahankan atau dikenal kan ibaratna mungkin anu teh aya boga rasa ngamiliki gitu kan seperti itu. Upama ku urang teh dikenalkeun istilahna kumaha rasa memilikinya da ranjana kita terang. Satu contoh kayak di Bancai upama urang kali kan teh ti aalif ku urang dibere nanti teh dikenalkeun. Jadi sageung teh kan naon eta itu kan ilmunya asing gitu tapi ayeuna mah ya alit gitu kan ibaratna terus misalkan tukang laksukan gitu kan kabaya terus mainnya juga nu kieu kan koengkang nah ibaratna itu teh kan hiji bentuk urang anu ngenalkeun kan jadi anak incu urang gitu kan da upama misalkan urang rada perlahan mah nya ageungna mau misalkan teh mau buruk deui gitu kan. Nah, bae kayak naon namanya teh nya upama misalkan tina kesenian tradisi kayak gitu. Urang teu nonton teu langsung kana celempungna gitu kan. Minimalna kana koengkangna kan ieu mudah kan gitu kan ibaratnya gitu kan. Cumpang-cumpang gitu kan. Nah, seperti gitu. Jadi makanya anu kesenian-kesenian anu tos film anu tos rakyat teh insyaallah panginten tiasa dibangkitkeun deui, digali deui. Nyata kamu diperkenalkan kamu orang kali anu ayeuna gitu kan. Da meureunnan tetara orang kali anu ayeuna mah misalkan naon eta kukudaan, naon eta kuda lumping. Dari ke zaman bapak mah kapungkur kunyere aya kukudaan kitu teh kan eta teh jadi hiji kaulinan tapi tiasa oge dijadikan hiji pertunjukan kan seperti itu. Lebih dominan kan di Bancai Festival itu lebih memperkenalkan kan intinya seperti itu kan. Tradisi anu nya eta tadi teh pakuat pakai sareng panen padi nya Dewi Sri lah utamina gitu kan kapung gua kan teh aya mesin giling heran gitu kan jadi nya ibu-ibu teh pagitan sok dilisung gitu kan nah namanya teh nutuan pare nya meureun tama iseng si lisung teh dijadikeun musik irama musik kadang-kadang kan nya kanggo naon namanya sebut katanya jadi dia masak upami misalkan nya aya pertunjukan aya naon gitu sok dianggo nya tutung ulang
Nah, itu teh aya lagu-lagu aya lu tungguin saat kupak daun benten-benten ente semata-mata itu. Ya pengertian disebut nantinya kecerdasan di orang tua orang lalu orang segala sesuatunya walaupun musiknya sederhana tapi ya alhamdulillah gitu kan gini kan sesepuh orang lalu orang kepala linter gitu kan